Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya sareng simkuring mangenang beayu kurang ngadongeng deui kurang neraskeun hanca anu katunda dina dinten kamari dina judul si Cilog Hayam Gaib wilujeng ngadangukeun rumah. Sabada ningali musuhna mabur mah si Cilog teh naik dewe ka darat kerapak gajleng sararea teh bati colohok tetela cenah si Cilog teh lain hayam samanea bet ku bisa ngelehkeun keuyeub anu sakitu gedena. Ya ka dieu euy Cilog kurang naon maneh teh euy hebat sia bisa ngusir keuyeub raksasa keuyeub jurig jiga nama atuh di caritaan kitu teh si Cilog teh ukur ugut-unggutan we huluna teh alah pokona mah sia teh hebat euy. Aduh nya Kangjeng si Cilog teh bisaan tah ngelehkeun keuyeub anu sakitu gedena keuyeub anu badag enyum boa-boa eta keuyeub teh lain keuyeub biasa keuyeub jurig nya anu geus ngabolongan bendungan teh sigana mah si eta nya atuh bisa jadi euy memang eta keuyeubna atuh. Muhun sieun aduh harupina eta keuyeub teh nu tos ngabolongan bendungan tah. Aduh aya keuyeub anu ageng kitu duh bararaid teuing deh ih eta we hebat pokona mah hayam teh nya lah tiasa ngalehkeun keuyeub sakitu gedena alah bener si Cilog duh pahingan atuh kasohor tah kumaha ieu salajengna ya Kangjeng tindakan urang teh ya ceuk Sanip tuanya ka si Tarman da geus puguh geus kanyahoan ayeuna mah anu geus ngabolongan ieu bendungan teh tetela eta keuyeub geus ayeuna mah tambal wae eta bolongna sugan ari geus diwarah ku si Cilog mah moal wani ngaruksak deui atuh tapi si keuyeub kurang ajar teh pasti mabur atuh mau wani deui ngaganggu. Alah mak leres seun mak leres bener ceun ditambah wae kitu bolongna seun nya atuh mangga seun mangga lah atuh gancangna carita kisah Sanip sabaraha kanca migawe di eta bendungan teh di tambah we eta nu jadi bolongna teh dicocokan deui ku batu sabadareng se nambal bendungan ditungguan saheulaanan mah bisa kejadian anu ngaruksak di kana bendungan tapi tetela berkah ditungguan sababaraha lila teh kejadian naon-naon ayeuna mah jigana moal aya mengganggu deui lah Kangjeng kumaha tuh nya beres jigana mah lah nya atuh ya geus ayeuna orang barulang bae atuh mudah-mudahan kejadian naon-naon euy atuh nya nya Kang nya mohon Kangjeng hayu atuh ayeuna mah urang mulang we lah da parantos aman atuh geus kitu mah sararea teh balik dewe ka kadipaten barulang ka karaton kitu deui warga lembur marulang ka imahna sewangan keun-tunda ngeunaan si Tarman sapara kanca ayeuna urang caturekeun si Soncang keuyeub raksasa anu geus diusir ku si Cilog anu geus tetereleh jajaten mana teh mabur rek laporan kanu jadi dununganana nyata Nyimas Sanca Bodas nu aya di Karajaan Siluman barang anjog ka karaton tetela Nyimas Sanca Bodas teh kacida kagetna jeung kacida reuasna sabab eta si Soncang teh ngabejakeun lalakona tah jadi kitu Ratu cenah mah eta teh si Purbangkara anu geus ngabantu eta Adipati Surya si Adipati saha ngaranna teh poho deui aduh Sutarman Adipati Sutarman Jaya Dilaga ta eta
si kurang ajar tah. Terus kaganggu ka urang tah. Yen bendungan di parugur iruh. Nah bener gitu. Eta anu geus ngabantu si Sutarman teh nyaeta si Burbangkara senopati di kerajaan Hayam Soncang. Aduh katoy ngatu. Kan delik tina kemampuan mah nyanyi kan nama hebat. Tapi kan wujudna ke wujud hayam. Hayam anu. Alah. Wirang atuh. Si Mamdi teh eleh ku hayam sun. Kaulah jadi penasaran lamun kitu mah. Nah bener eta hayam kejadian teh mangrupakeun si Purwangkara senopati anu gagah sakti di kerajaan Pasir Hayam. Kurang ajar geus pawani ngabantu ka jalma anu geus ngaganggu ka kaula. Loba rakyat kaula anu kabarebinan ku pagawean eta Sutarman saparakanca. Laras Nyi Ratu. Kumaha tuh eta kieu tindakan urang? Jelas. Eta si Tarman teh dibantu ku makhluk goib lah. Rasanya saya bisa maneh, Sun. Bener. Lamun kitu carana mah kaulah kudu ngalakukeun tindakan. Laras lah Nyi Ratu. Tindak we tuh mana? Kadewe sing hati-hati sing waspada. Bisi laras eta teh si Purwangkara. Anya, tapi kan main aja si Purwangkara ge. Kaulah jadi penasaran hayang ngajajal kana kemampuanana. Nepi ka mana ka dijagjaan eta si Purwangkara teh? Ya eta mah teh langkung Nyi Ratu atuh. Bade kumaha saterasna tuh? Kula bakal males tindakan eta si Sutarman jeung warga lembur anu geus kumaha nyieun bendungan. Kula bakal marentahkeun prajurit pikir ngakalakeun warga lembur. Kula hayang mere pangwarah anu geus kumawani ngaganggu kana katentreman rakyat kaula. Cek eta Nyi Sanca bodas nangtukeun sikep manehna teh cenah rek ngakukeun pangwarah ka warga lembur kitu deui ka si Sutarman. Adipati Sutarman jaya dilaga geus boga pokal nyieun eta bendungan. Wah, mangga Sun, mangga. Ya kumaha gambaran we, kumaha Nyi Ratu lah. Pokona jadi hate lah. Eleh ku hayam pokona mah duh. Aduh. Wirang aing. Piraku kayam gede. Eleh ku hayam atuh. Ya mah geus soncang. Maneh mah geura mulang bae. Kan kaula bakal ngeperak para prajurit pikeun ngalakukeun tindakan. Atuh ari geus kitu mah si soncang mah balik we ka tempatna. Nyai Ratu teh marentahkeun ka prajurit. Gerok ka prajurit pikeun ngawarah cenah ka warga lembur. Da we teh malan nyun. Jante si kuring teh kedah ngaganggu ka warga lembur. Sareng ngawarah ka jalma nu geus kemawani ngaganggu ka pihak urang tak kitu sen. Bener. Ulah asa-asa. Padaran jalma anu geus kemawani ngaganggu jeung ngarusak. Sakur jalma anu deket ka wewengkeun urang paehan hu ilaing jeung sabarakanca. Lah mangga sieun mangga. Cik eta prajurit janggupan. Atuh ari geus kitu mah brawa para prajurit teh ngajakan balada. Manehna teh cenah rek kaganggu warga lembur, sakur-sakur warga lembur anu araya di wewengkon eta walungan Cilubang anu aya jijieunkeun bendungan teh bakal diganggu ku eta anak buahna atau prajuritna Nyi Mas Sanca bodas. Bener we harita teh kocapkeun dina hiji waktu
warga lembur teh aya nu ulin kala ka tempat bendungan. Kalawan resep eta bendungan teh caina teh nyeherang, matak pika betaheun atuh geunah pikeun ngojay. Ayo perang ngojay euy. Caina mah herang lah. Ieu ngabalaukan tinggal itu, tinggal reboy kitu lah. Seger heula urang mandi euy lah. Malaur hareudang kieu yeuh. Cek salah seorang warga lembur. Ayolah. Urang ngojay euy, ngan moal naon kitu euy. Moal sanget euy di dieu euy. Ih, moal naon lah. Ayo euy. Kecebur atuh duana teh ngarojay. Kan baturan nu saurang deui mah teh milu ngojay. Kade euy. Ulah selegotos ya teh. Ngojay di bendungan. Geus aya kitu kieu. Sia mah orangan euy lah. Moal naon ayo euy lah. Mandi heula lah memang nuliskeun di lampah euy. Keun we pagawean mah tuna heula lah. Urang mandi heula. Ceuk salah seorang warga anu keur ngojay. Dalilang ngojayna teh. Ngan bae. Teu keung sila nu bieu cacarita teh ngagorowok. Sabete kanyahoan, sukuna teh aya anu macok. Kecok. Alang, aduh, naon eta naon? Ceuk eta warga lembur anu dipacok. Pas hanyat ka darah eta heula sukuna teh aya tapak tatu. Kawas-kawas urut dipacok ku oray. Pupuh we atuh meni reuwas. Alah, sujug aing dipacok oray. Aduh, tulungan, Ma, Bapak, aduh, tulungan ya. Nyeri, aduh, banyak sakit, aduh. Alah. Kata warga lembur, alah, dipacok aing geus teh utang sagawaya salogotos ya. Jadi we sia dipacok oray. Buru sia ayo, urang bawa euy. Urang ubaran euy. Ceuk eta baturna. Tapi kakara oge rek dibawa. Eta warga lembur teh kekerajatan. Sabab beurah teh geus nyaksana sakujur bawakna tapi kana jantung nu akhirna mah ngalipaskeun nyawa. Kuku we atuh baturna teh reuwaseun. Teh lah baturna teh geus jadi korban dipacok oray di eta bendungan. Aduh. Ya papai euy, aduh. Kumaha geus kieu? Kumaha atuh geus kieu lah. Alah, aya aing leus kieu aduh. Untung salamet aing mah. Alah. Oh, jadi yang bawa layona we euy. Urang laporan ka Pak Olot euy. Atuh geus kitu mah bering mah. Dagayang dibawa. Tek bebeja ka pupuhu eta lembur. Pupuh we atuh gujrud. Sabab salah seorang warga lembur Cirinyu geus jadi korban dipacok oray di bendungan nu aya di Walungan Cilubang. Sababaraha poe ti harita teh cukup ku saurang warga anu diganggu ku oray anu aya di Bendungan Cilubang teh lah jalma anu ngaliwat oge anu are ka kebon teh manehna teh balik tas kala suluh pas kerjongjon we lempang nyaho-nyaho ti luhurna teh aya nu ragrag tina tangkal kepruk karena beheungna naon teh beheungna teh aya nu nyeket teh lah aya oray sanca nu kacida gedena nyaho-nyaho geus aya dina beheungna oray teh meulit bekrila ngapeulitan kana sakujur awakna. Tolong, oray. Akhirna mah eta nu ngalasuluh ge sarua nasibna geus ngaleupaskeun nyawa. Barang kanyahoan keluarga anu sejena puguh we jadi gujrud deui bae. Sabab tiap jalma anu ngaliwat ka eta bendungan beut sarua jadi korban oray. Seker saheulaan wa teh waka suudon ka pihakna makhluk gaib nu ngageugeuh di eta tempat. Pamikirna teh cenah eta mah diganggu we ku oray da kangaranan tempat anu hara-haraeun. Tangtu besok aya oray
Tapi aring geus sababaraha hiji deui mah loba anu jadi korban. Tungtungna teh pupuh lembur tangtukeun sikep yen di kejadian lain kejadian biasa bisa jadi cenah mangrupakeun gangguan nanti orai kajajaden tumbalina jeung kaayaan bendungan atuh kitu mah pupuh eta lembur teh kabajaan ka wargana ulah kumaha wani pikeun ngadeukeutan eta bendungan. Tak jadi kade euy ulah kumaha wani ngadeukeutan bendungan sabab ieu kejadian teh lain kejadian biasa geus sababaraha urang nu jadi korban euy. Bisa jadi ieu teh gangguan ti makhluk gaib anu ngarasa teh geunah ngarasa kaganggu sabab dia eta tempat geus dijieunkeun bendungan teh euy. Res pisan ieu teh lain kejadian biasa. Bisa jadi eta teh mangrupakeun orai kajajaden. Tah kitu jang ari ceuk aki mah. Ceuk kolot eta lembur. Anya laras pisan da caritaan si aki teh. Urang kudu waspada ye. Sabab ieu teh lain mangrupakeun kejadian biasa. Pira aku geus jalma sababari di korban dipacok orai kitu deui di belit koresan ca. Jeung eueuh nu salamet paraeh kabeh. Aja kukituna ulah salaku pupuh lembur. Kade ka tiap warga ulah wani nu lamprang sokomo nepikeun ngahajakeun ulin ka eta daerah bendungan euy. Ku lagi salaku pupuh lembur pasti bakal laporan ka pihakna Kadipaten. Nyata laporan ka Kang Adipati Sutarman. Sabab anjeunna anu kedah tanggung jawab. Cek eta pupuh lembur. Atuh sabada kitu mah. Eta hal teh tepi oge ka Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dilaga. Kukuh we nguping kejadian-kejadian anu tumiba ka urang lembur Cirinyu. Eta si Tarman teh marehna kaget. Sababna aya naon cenah nu sabenerna. Eta warga lembur teh paeh teu pupuguh dipacok orai sagala rupa. Jeung deui kejadian teh geus sababaraha kali malahan menepikeun ka nakan korban. Warga lembur teh loba nu paraeh. Nah kunaon kitu Kang? Kejadian teh mani aneh-aneh teuing atuh. Teu kecipit harita teh. Sabri ngali Sadarman teh anu ngahulang bangun anu bingung. Enya atuh akang keur mikiran ieu teh. Nah betku aneh. Aya jelema dipacok orai geus sababaraha hiji nepikeun ka paehna di eta wewengkon bendungan atuh. Kade Kang. Bisi-bisi eta kejadian teh. Aya tumalina jeung kejadian akang nu nyeun bendungan di daerah Walungan Cirubang eta Kang. Enya Sab tetela di tempat teh sanget. Di aya nu ngageugeuna da basa eta ge kapan si jalug teh aduh harupan jeung heuyeub gede atuh. Anu nyata geus ngabolongan bendungan. Tapi kiwaliba bendungan teh aman. Dan baik warga lembur jadi teu aman atuh. Kumaha atuh tos kieu Kang? Tang tu akang teh kudu tanggung jawab. Pikeun ngarangesekeun ieu pasualan. Sabab warga lembur mah inggis aya di kejadian deui Kang. Anya puguh ge. Kan bae pupuh lembur ge geus ngabajaan ka arah tiap wargana ulah wani kulampengan ka daerah bendungan atuh. Jeung akang oge marentahkeun ka para jurid pikeun nyieun larangan ulah kumaha wani ngulampreng sok komo ngahajakeun ulin ka eta bendungan atuh. Nya saya atuh kitu makang. Soal keselamatan rakyat teh kudu kajaga. Eta teh katanggung jawab akang. Anya atuh nyi nya. Atuh ke rasa heulaanan mah ulah di kejadian anu matak picilakaeun. Sabab warga lembur teh eueuh nu wani ngulampreng ka eta bendungan. Kawantu ditulisan mangrupakeun larangan. Pikeun pihakna nyimas ratusan cabodas
anu nyaho yen warga lembur teh ubah kumawani ku lampreng kadinya laporan ka Nyai Ratu. Apunten son Nyai Ratu, kiwari mawuh warga lembur nu kumawani ku lamprengan ka ieu bendungan son. Tah kumaha yeuh tindakan urang salajengna? Geus ayeuna mah cukup Andika ngaganggu ka warga lembur sabab geus asa beberhiji nu jadi korban. Ayeuna mah began kaula anu bakal ngalakukeun tindakan ka eta Adipati Sutarman Jai Delaga anu jadi pokalna nyin bendungan di ieu tempat. Mangga son bade kumaha tah sarancang Nyai Ratu teh? Ayeuna kaula bakal marentahkeun ka Paman Patih oge prajurit anu sejena pikeun ngalakukeun serangan ka eta ka karaton Adipati Sutarman Jai Delaga teh. Tuman urang paehan we sakalian. Saketa Nyai Ratu sanca bodas, Manehna teh rek ngeprak baladna, rek nyerang ka karaton, rek maehan Adipati eta Sutarman Jaya Delaga. Mangga Paman Patih bakal ngalaksanakeun kumaha ti salira nun. Alah, sumuhun, si mengkuring oge sonjang, moal bari baha kana parentah nun. Abdi we masih bakal ngalaksanakeun karon kale parentah ti salira gambaran Nyai Ratu keun eta Adipati kurang ajar teh kudu dikojoran, kudu diwarah. Ayalah kudu diwarah euy, tuman lah. Geus kemauan nyen bendungan sagala rupa geus pugukan teu meunang ngaganggu ka pihak urang euy. Pokona penting ke urang kudu nyerang geura saya jaga diri kan bae ulah sembarangan sabab eta Adipati teh di aping ku makhluk goib merupakeun hayam kajajaden kade sing hati-hati. Mangga sieun mangga. Ulah sieun pokona malah ai kulobaan mah piraku eta hayam teh bisa ngalawan ka urang lah. Pokona mah urang raponan we lah, urang puncit kojoran tuman. Jangan kade sing hati-hati sabisi nya eta teh mangrupakeun si Purbangkara. Kapan lamun nya si Purbangkara mah urang teh bakal kawalahan. Sok sanajan loba oge nu hartina pikeun manehna mah. Halaras oge sumuhun. Atuh ari geus kitu mah geus ngeprak balad dina peuting engke cenah erek ngayakeun serangan ka karaton. Atuh bae nama urang kocapkeun dina hiji peuting si Tarman jeung Nyipit geus salare tibra kitu deui pangeusi karaton. Kan prajurit mah aya nu tugur di luar berjaga. Ngan bae harita si jelug anu aya di rohangan tukang anu dijagaan ku si Kudil. Eta si jelug mah teh daekeun hees sabab manehna bisa ngarasakeun bakal aya kajadian anu teu diharep nu bakal tumibak ka karaton khususna maka si Tarman. Kagarapakan we tedek cicing atuh si Kudil manehna mah sarewe ti Brahman nyegerek-gerek. Kayaan di luar matak pikasieun kadenge angin manimiu suara anjing mabaung matak pikakeung. Tuh prajurit anu keur tugas di luar teh nu keur jararaga karasa bulu punuk teh mencing puringkak. Aya naon ya euy, ieu bulu punuk dewek meunting puringkak ieu lah tah teh sari anjing dah lagek deh babaung segala. Lihat nu kating naon euy. Dah aya boy atuh. Keung kieu deui bulu punuk heuh bener euy. Dewek malin bulu punuk wungkul anu meringkak teh sabulu euy. Ih, sok Inggris aya juri euy. Lah. Moal kitu juri warga lembur Cirinyo. Panu-panu para rahil pocok orai euy. Kata aya lah.
kira aku buat ngajung jadikan ka dieu. Bisa jadi sebab kepan nyeun bendungan teh bendungan urang ya teh Kangjeng Adipati, bisa jadi gara-gara nyeun bendungan teh jurig anu aya di wewengkon eta teh maehan warga lembur. Warga lembur kiwari nuntut ka urang. Bisa jadi euy. Dekat teuing atuh euy. Alah hi, tah. Aya saudara nu pikasieun euy. Waduh. Duh. Mana naon euy? Pikasieun orang borangan lah. Udah borangan euy. Urang kudu waspada, sing hati-hati kade. Bisa curig nyiliburi. Bisa setan bedah rupa euy. Urang kudu ngajaga keamanan di karaton. Cek prajurit anu sejena ngelingan ka baturna ulah nepikeun ka sieuna ku kaayaan beki lila beki pikakeun eta tilu urang prajurit teh mah darewas anu kacida sabab harita teh di gerbang karaton harita aya nu tingkul usur mangrupakeun orai lumiti kaluar teh merupakan orai sanca bodas anu sakitu gedena dituturkeun ku rupa-rupa orai anu sejena kaya ning orai kobra, orai ulang, orai weling, orai anu karala kunggul, orai hejo itu deui aya orai gibug anu eueuh teh orai kadut tinggul usur turun ka handap puguh we atuh. Kata prajurit terwasun, tuh, orai, waduh, cilaka, ka urang anu nyerang, orai tinggali, sakit lobana, aduh, gancang laporan, bisi, nyerang ka pihak urang, waduh, cilaka yo, cek salah seorang prajurit, aduh, kumaha tuh sekian, aduh, tunjangkan orai gini, aduh, sugan teh orai, orai gini goy lah rambut aya orai wae kieu jeung bisa naik tuh mutasan pantung gerbang goy eta tilu prajurit teh ributna bejaan baturna kugorowokan orai orai nyerang ke karaton euy puguh atuh prajurit anu sejena anu keur jaga manira reuwaseun kaayaan jadi pahibut burberna prajurit anu tingluk-plik ngahudangkeun pangisi karaton. Kisani manehna ge hudang. Naon itu prajurit kawan anu ribut. Kitu di sitar manu aya di kamar. Manehna ge hudang ngulisi itu deui nipit. Aya naon aya tadi luar. Tinggal beurik para prajurit ditinggorowok atuh. Rawai-rawai kitu atuh. Anya Kang kupingan abi mah orai gitu. Babaya kejadian nu teu diharap Kang. Nu teu bakal ka urang Kang. Anya atuh sok ingis bae. Nya eta orai teh mangrupakeun ya orai. Mangrupakeun orai kejadian anu nyerang ka. Iya atuh, ayo urang keluar. Almasieun atuh Kang. Endak kohan di dieu atuh. Geus kitu masih Tarman teh keluar. Rek muru ka pakarangan karaton bener we di luar teh prajurit teh meni burebar sabab orai teh kacida loban aya ratus. Si Tarman mani colok ningali kejadian kitu mah. Udah telah bener aya orai anu geus nyerang ka karaton. Ayeuna mah urang kocabekeun di luar pakarangan tukang. Tidaknya teh kapan aya kandang si jelug dak nu madak harita teh si jelug teh motah awakna abrugan tekung sila eta kandang teh amuradu hancur ku si jelug kiwari masih jelur teh kaluar puguh we atuh si kuring anu keur sadeti berat teh kaudangkeun alah surah naon anu amuradu barang ditinggali teh tetela kandang si jeluk teh geus hancur. Nah kok naon atuh si jeluk teh buat ngancurkeun kandang. Aduh. Arah-arah jeung eta sora prajurit nu gorowokan, orai kitu. Aduh, bawa aya kejadian nu teu dipiharap. Cek si kudil.
Katingali si jeruk teh ngagarapak. Gerapak belesat. Belesat ka maju ka pakarangan hareup. Barang anjog ka pakarangan hareup di antara prajurit anu lompatan. Pencrong ka hareup teh lah di hareup teh geus aya ratusan orai nu dipinggin ku orai sanca nu kacida gedena ngan bae warnana teh bodas. Urang ngajar. Tetela pihak si canca bodas. Tek nyerang ka karaton. Tek ngakalakeun ka tunungan aing. Sia. Kurang ajar. Ulah samatkan ya sia. Cik eta si Jaluk alias Senopati Purbangkara. Geus kitu mah manehna teh meureumekeun panonna. Kawas anu keur ngembat tekung sila kadenge sora hayam anu reang recok di sarada kitu deui aya nu kongkorongok bani loba naka. Gerapak kanyahoan ti manajon. Nyaho-nyaho sagigireun eta si Jeruk teh geus loba hayam adu. Dimiti hayam adu anu warnana buruna teh beureum, aya nu hideung bae, aya nu warna jalak, aya warna bodas, aya nu carambang. Kitu deui rupa-rupa hayam sejenna, ti mimiti hayam kate, hayam pelung, hayam camani, hayam leuweung. Enjung jeleng atuh. Mangrupakeun prajurit di kerajaan Pasir Hayam. Nu diondang ku si Jelug sabab kudu yang hareupan pihakna nyimas sanca bodas. Puguh we prajurit kedewaseuna cenah bet aya hayam di pakarangan karaton teh nu sakitu lobana. Kitu di Sitarman. Aduh. Nah itu si Jelug teh dibaturan ku hayam anu sakitu lobana nya ti mana atuh? Mah salah euy angku eta teh baturna si Jelug meureun. Nya rek lawanan eta orai atuh. Nya rares Kangjang si Jelug teh ngancurkeun kandang. Eta meureun at yang hareupan orai cek si Kudil. Nya atuh. Mudah-mudahan we si Jelug teh bisa ngungkulan ieu kajadian atuh. Prajurit mundur keun si Jelug bakal yang hareupan eta orai euy. Cek si Tarman ngomando ka para prajurit. Tu prajurit teh malah lunur. Puguh teh tadi ge maneh teh saroak sarieun ku orai nu sakitu lobana mah. Alah, suhun euy mundur euy. Kade. Keur we si Jelug yang hareupan eta orai mah euy. Cek Sanip sarua ngomando ka para prajurit. Atuh prajurit teh kiwari mah geus malah lunur. Iwati pasukanna si Jelug marupakeun hayam mungkul maju ka pakalangan. Si Jelug geus adu hareupan jeung nyimas sanca bodas. Pok cacarita. Hei, Ratu Sanca Bodas. Kurang ajar sing geus kumawani ngayakeun tindakan lancang nyerang ka dieu. Nya teh nyaho saha aing Saha sabenerna Andika teh? Kaula Purbangkara deuleu euy. Euleuh mitra wakosna paranteusnya kapan dinya. Cageula urang tuna jajar cerita doki hadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun dina sadaya parhatosana hapuntenna tina sagala kegalanganana. Mugi asing janten hiburan bae. Atuh hilap di like, di komen, oge di subscribe mitranya. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.